وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم افتح لنا فتوح العارفين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li nasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidatid dini taribat siadaka. Wa qala aidan ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wa qala aidan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Amma ba'du. Syed ngaji tadi kakara nepi ka amma ba'du. Baiklah nu penting beres. Ngaos mah da teu kedah lami ngaos mah sanajan pondok ece nu penting asyub kabeh. Ngaji ece ngaji ayo ece maksudna ka mana? Eupan syaur abdi mah kieu ngaji mah sanajan pondok nu penting asyub kabeh daripada panjang asyub saparo. Pan mun asyub kabeh mah karasa nya karasa manfaatna daripada panjang asyub saparo lobana poho. Leres deh teraskeun ieu teh tuluykeun lanjutkeun tah ka kuping Pak Lurah. Masyarakat salira mah hebat geus wani nitah deui kamu balik teh. Bu punten paket engkin deui upami di dieu aya acara pangaosan boh muludan boh rojaban boh syukuran pami ngundang mubalik rek saha wae rek ti mana wae punten ya ini perlu saya luruskan. Pami saur mubalik naros ke jamaah kumaha lanjutkeun teu kenging ngajawab oh nya lanjutkeun teraskeun oh nya teraskeun tuluykeun oh nya tuluykeun teu kenging ece kirang sopan eta teh. Terus anu hade bahasana kumaha atuh jang ustad kieu ece kupingkeun upami saur mubalik jamaah kumaha lanjutkeun jawaban nu hade kieu mangga nyanggakeun sadaya-daya ka pangersa kitu atuh ece bahasa nu hade siap ece sok cobaan jamaah kumaha lanjutkeun tak
gitu nu hade mah nya ulah lanjut oh nya lanjutkeun apaan dibayar. Insyaallah saya ikhlas insya Hadratul Mukarramin para alim ulama kiai ajengan hapunten bilih teu kasebat jenengan dijijina bil khusus Al Mukarram Raka Simkuring Kiai Haji Ujang di Cicadas sareng garwana anu solihah sahabat karib Teh Hajah Ii Bahiyah anu nembe ngalantunkeun ku suara emasna dina aosan ayat-ayat suci Al-Qur'an muga-muga orang doakeun marantana sing barokah. Al Mukarram Kiai Haji Ade Naim Al Mukarram Kiai Haji Karsin amin syaice lain seuri doa eta teh supaya Kiai Karsin buru dipanggil ku kawasa ka tanah suci ece lain innalillahi can beres ieu teh nyarita teh termasuk sahabat karib saya guru saya Al Mukarram Kiai Haji Aceh hapunten bilih nu sanes teu kasebat kumweh sadayana para sepuh pilih sepuh kasepuhan para alim ulama sadayana urang doakeun muga-muga guru-guru sing panjang yuswa sehat lahir batin manfaat ilmuna soleh-solehah kulawargana amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer balik kanan gerak Gusti tah kieu palura kajadiana ai diduetkeun jeung artis teh eta aya carita mubalek nu kahiji mah dicuekeun euceu eta jamaah mah ningali ka ditu kabeh abong aya selebriti sumping ada simkuring marumaos lain selebriti tapi selera bitis wilujeng sumping kacepiah urang doakeun muga-muga cepiah sing buru bisa lempang sing jagjag sing sehat walafiat sing mulus rahayu berkah salamet aya dina ginanjar ka wilujengan bisa naik sorangan teu sok dibantu ieu beratna aya saton gitu jelema teh eta kaos kaki nyangkol kana bitis Bang Acong nyunkeun mik genep pada palih mana cek ieu teh tah non teh kursi eta we nu teu as bilih potong di dieu empuk cek hayang di mana bilih maleot bujur heula kuat 3 tas diperkosa pan kuat dibeyeng-beyeng alabatan tas udah ngajuru ari ieu kursi pake sahiji deui apa tos dicawiskeun ku panitia teh ceuk palurah atuh di dieu Pak bisi ngrek nyawa susu astagfirullahaladzim ya Allah tadi ge pas ngaliwat cenah eta cepiah lain oh cenah geuning jiga bagongnya cenah kan antep aing ngaku sorangan mah nya pedah eueuh beheungan meureunan urang disangka siluman berdua duh ya Allah kuat ngesang nya ceuk damang pugu mentak dibeyeng-beyeng ge geuring damang mah lumpang we sorangan ti ditu lain ari sungut mah da cager awak cager da non teh ngaranna teh anggog-anggogan kuat kene ece teh heeh tapi ieu doang tuur leuleus gara-gara eta bahasa angkog-angkog ganti kumaha maksudna acelok bangkong
anu saorang di handap saorang di luhur lomari geuningan ngajeleng ka handap gitu nya tadi kamari mah aya nu ngomong heuh cenah ari hese wae ngalengka mah sukuna ganti we cenah ku suku sapi cenah aya urut kurban kamari teu kapake cenah aya loba eta teh cenah atuh lamun diganti sukuna ku suku sapi atuh berhuluna ku diganti pake hulu sapi nya atuh urang kitu ngadahar sangu jadi ngadahar jukut meureunnan oh geuning loba jelema ieu jelema kabeh lain kuat loba kieu ya ieu teh ngarep-ngarep kedatangan eueuh teh nya ulu ala kuat cai malulu nya nya kuat eueuhakaneun pisan meja saki panjangna cai kabeh nya kurang disangka cupang meureunna meureunna nu hajat teh geuning nganggap ka urang duaan teh padahal mah urang teh sehat nya cenah oh awak mah cagur ieu teu rumasa kasarang penyakit panas dalam oh coba eta dibere eta adem sari nya anu itu larutan penyegar cap kaki onta ya berarti nu aja teh nganggap urang kasarang penyakit panas dalam ceuk di dia ceuk ya beraos ya berada cakeun harese eungap di empuk ieu mah harese mending ditumpuk dua ku Pak Ustad kabeh atuh korsina beh luhur nu agung ibu cangkel teu kesal pusing sireumeun pegel teu boga rarasaan urang dieu nya ari ibu jelema mata lain mun nu dirasa nya asa teh nyambung ya cenah ampun teh alhamdulillah ya Allah ieu bapak nya ceuk nembe teh nembe ngahormat urang teh nya ka sakumna jamaah nu haladir apan aya alim ulama aya sesepuh aya pidi sepuh aya kasepuhan aya para asatid aya para asatidah aya nu sepuh aya nu anom aya pameget aya istrinya sakumna jamaah nu haladir ayeuna teh kan nya hiji meureun hoyong terang tiasa tepang ningali cepiah aya cepiah teh meureun modelna kumaha apan ari ka abdi batos ararapal sadena tos teu birek da sim kuring pan lain makhluk asing ta sementawis tadi teh ditaros ku abdi teh di jamaah teh ngarap-ngarap teh cepiah sanes ngarap-ngarap abdi tayeuna meureun cepiah tos aya mangga lajengkeun we abdi mah tos tadi geuning ti awal mukadimah dugi ka ayeuna ngahormat ge can beres-beres acan eueuh nya oh eta di jampe tadi nama aya ustad kasurupan bawa muntak kamari geus sok nanyakeun eueuh nah hanya lamun aya nu kasurupan cenah sok dipencet indung sukuna cenah nya heuh da dipencet ti corona mah modar cenah teh tapi heuh sok jajal anu kasurupan pencet ti corona modar mah sudah dicekek heeh nya dicekek heuh nya pae muntak kadang-kadang abdi teh sok mikir hayang ngaganti eta tah nada dering HP lain daud nada dering token listrik ganti sugan ku dangdutan sampai tong kawer teuing lah ku titi teu kawer teh ciri heeh coba lamun ke dangdutan urang teh joget heula memeh pareum listrik teh teu pusing teuing kitu nya cager gitu ya teh nya bogo mentak ge gering kabeh ieu teh ngapan Pak Ustad mimitina apanan maksudna kumaha lain masalah maksud ieu Pak Ustad mah kamari ge abdi teh balik ngaji bareng jeung Pak Ustad di Bekasi dibawa ka Janem ku Pak Ustad cuci orang ngopi heula di dia sugan teh heueuh we cenah nah ieu mah cenah geuning kos kieu marara kerok mini kaluhurna make tank top kahandapna cenah kaluhurna lekbong cenah kahandapna mekbong cenah kan ari lekbong mah kelek ka tembong lamun lek mekbong mah geus teu kudu dilanjutkeun nyaho Janem teh dibawa ku Pak Ustad we astagfirullahaladzim ya Allah Gusti nu alhamdulillah cenah keur bae dibayaran ieu da ku Pak Ustad asa teu parugo apa jauh kieu teh nya atuh meuni jiga suku meuni suku teh perkunaon nya naon teh lamun ngalengkah teh teu bareng kitu teu kompak heeh apa keur parasea suku teh kumaha nya suku katuhu ka hareup nu kenca cicing lamun teu pasea mah bareng beunannya heuh jiga pampir meureun kitu jiga pocong apan eta teh ceuk mana kitu teh geus diatur kudu kawasa teh heeh
Itu. Opan model papasangan. Katingali para rantes gini. Benar. Pada papasangan model tadi cek Pak Ustadznya. Aya awewe lalaki, aya berang, aya peuting. Tak aya topeng, aya topeng, aya rek nyebut monyet. Pupuje ku jamaah disebut kurang ajar dulu. Disebut hitut segala. Nya. Tong loba macam-macam gerace ya ada urusan bayaran lagi ku uing euceut teh. Nya tapi kan gedean uing. Lain tadi teh aya palura cenah. Aya. Mana palura? Aya. Bapak anu kagungan pupuhu negara Tambak Dahan. Masya Allah. Ais Pangampi. Ya Allah geuning palura teh jalmi nya. Hoy kitu naon? Nya bisi bajarkeun remote naon kitu. Ya Allah. Keur majangkung kadua kasep. Nya pantes dadeg pangadegna. Ya Allah urang doakeun heula. Apal ngaranna? Teu nya eta. Sok teruskeun. Bapak tahan namina Pak. Pesompong apa? Ke bahasa Cina, itu juga orang Cina. Bahasa namanya posong, apa? Bisa sih namanya. Kurang doakeun. Mangga di samping ngadoakeun teh pan urang teh kudu silih kenal sanes. Nya mohon. Ta'aruf. Nya atuh. Nyapan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta. Iya, gitu. Betul. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Bohong. Dari mana-mana ge tai kucing mah rasana astagfirullahaladzim. Asem. Ya Allah palura geuning masyarakat salira teh bareuki. Eta termasuk cepia ge masih mani eceh centrenya nyebut asem. Ya berarti jelas eceh ge beus pernah ngasaan. Apaan sesa Pak Ustad harita sarantang. Pak Ustad teu seep dibikeun ka uing. Eta teh. Tak aja wareg beakeun weh cenah. Nyaho hasil teh harita sesa Pak Ustad apaan? Ya Allah Gusti. Ibu jangan suka tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya Allah Gusti. Sok atuh ku euceun ditaros tapi punten ketangnya apan urang teh sesama muslim kudu tegur kudu sapa kudu siri doakeun nya di mana-mana urang bade nyarios teh pan kudu diawalan heula ku doa teh nya eta nu uluk salam berarti abdi salam abdi mah atos tadi ti awal oge tos 3 kali samalah mah mohon dican salam nya langsung ngacaprak wae nya mohon mangga. Jadi supados tiasa tegur sapa sili doakeun sareng jamaah gitu. Apan pangna euceut diulam ka dieu teh meureunan euceut teh ngadoakeun ka jamaah ngadoakeun ka euceut. Nah kitu intina mah. Mohon. Berarti abdi salam heula nya. Mohon mangga. Abdi salam heula nya. Mohon mangga sok. Termasuk tak uluk salam urang teh meureun ka jamaah ka Soebul Hajat darumaos pan urang teh diundang kitu ge ku Pak Haji Sukari sareng Ibu Haja Rasmi jalma bager eta teh jalma loman jalma berehan gitu da tadi geus disiapkeun eueuh pokona mah cenah aya pokona mah teh bangkarak 13 dus mah nya tah kitu maksudna abdi salam heula nya termasuk Ais Pangampih nu aya di dieu ka Palurah gitu ka aparat pejabat anu halaladir dugi ka RT doakeun ku euceut sadayana berarti mohon abdi salam heula nya mangga sok teu kakantun pan ka panganten sami panganten pan hayang didoakeun leres teu gitu jadi supaya adil gitu ce nya benar urang teh kudu silih doakeun eta abdi salam heula nya nya mangga pan ari hartina salam teh ngadoakeun ka batur supaya salamet assalamualaikum mugia kasalamatan kangge hidup sadayana apan ke ku jamaah teh dijawab waalaikumsalam kangge anjeun ge pan sing salamet tah eta teh hade bahasa teh ngadoakeun salamet dunya salamet akhirat di mana selamat dunia selamat akhirat berarti eta teh bagja dunia bagja akhirat gitu Cipok asana mah Ustad Cipok ya
Kedeng di pernah bejana Ustad diperkosa di panggung sih. Astagfirullah. Ira salamna tuh Ustad ngocop rak wae. Hanya sok atuh. Kita para kadoakeun heula. Nya, Aba enak Pak Ustad ngomong wae rek ira salamna. nya. Jadi kan sarua wae urang oge hayang sile doakeun jeung urang dieu supaya menang pahala. Tah kitu. Tah urang sile doakeun urang dieu ngadoakeun deui balik. Lamun rek kurang rek salam terus Pak Ustad ngacaprak wae mah jadi mau salam-salam. Jadi mutualisme nya urang teh kudu silih nguntungkeun. Urang teh cek paribasana. Apa hirup teh urang teh kudu untung ulah sampe rugi. Urang teh moal salam-salam. Mana atuh hirup hayang rugi. Sarua hayang doa sorangan ngadoakeun batur. Batur hayang didoakeun. Tah ngadoakeun geus didoakeun deui. Lamun eta urang ngacaprak wae rek iraha salamna. Nah ngeprok ka naon sia? Asya atoh eta hayo sia sesek hakan tak kadinya ustad meureun kitu. Nya ngadoakeun nana, ngadoakeun jamaah lain ngadoakeun si nana. Si nana di nana deui. Sok atuh cia. Abdi salama lah nya. Moal diganggu. Iya, pokoknya Pak Ustadznya mengjedog dulu ya. Ya. Jangan mengacaprak ya. Nanti ini rek merek kesempatan pan abi mah atos tadi. Iya, ini tolong ya, can anggeus gitu. Najis tralala. Najis kamari di Karawang kokodok wae di mobil. Kanyawan kumaha. Tong sok buka kartu geura ce. Ai ngomong najis kokodok wae siki murag hiji gitu kanyawan. Adena Karawang aya manggi hiji deui jadi dua deui pan. Sok atuh ce. Ya mang jedog dulu ya. Ya, jangan mengacaprak ya. Ya. Ini tolong tukang song singsem. Ya ininya dimodarin dulu aja yang Pak Ustadz Pak. Nantinya kalau saya mau calangap dia mau ngomong lagi ngacaprak. Ya. Ya, jadi mang jedog dulu ya. Siap. Ya. Waldaik tukang sorga sieun. Anak buahna teh tage. Sok ya. Arek ngomongnya. Eta geus tarik napas. Dalam teh kanyahoan mah geus ngomong manten sok. Teh sok merek kesempatan. Eta di lieu geus calangan. Bisi sim kuring dianggap hawak gitu. Tak ditempokeun wae ge bisi karenghap deui. Nya nya. Tadi kan abi mah cicingnya merek kesempatan ka anjeunna nya. Sok kecil. Ya. Geus teu kuatnya ibunya. Tama di tukang anu ngomong jortir ke salam ku masia we cenah. Kesal meureunnan. Ya. Abdi salaman lah nyabunya. Cie darungguan nya. Salang ngari lu calang apa? Adi salam lah nya. Pak Lurah puntennya Pak Lurah adi salam lah Pak. Kuat batuk-batuk. Pak Lurah batuk. Minum komik jika sakit berlanjut gebugan dokter. Berarti komiknya palsu. Iya. Calik teh mencakat Pak Lurah loba kue di dia mau kue pisan. Wah kade. Baik 2 4 8 salaman jeung kopi. Mohon. Kopi nagang hiji. Sabta abdi salam lah nya puntennya. Awalnya cepia goblok cina lila tuh. Lain jika boga darah tinggi teh ya orang. Duh kuat maduragaan teh itu. Alah nungguan salam dipak-pipak. Abdi salam lah nya. Calang apa ya mau tenggelam calang apa? Keun antep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Can tamat atuh Ustad mang jedog dulu. Apa ngadoakeun hayang panjang. Ya ece di mana-mana oge upami aya nu macam assalamualaikum tah urang teh wajib hukum ngajawabna waalaikumsalam. Oh apaan can tamat disangka tukang paket meureunnan. Assalamualaikum paket cuma. Ya. Sok ece. Orang tamatkeun heula. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa Nah atuh lain muqaddimah kalau pengumuman innalillahi apanan bahasa Arab ya muqaddimah sok enak palurahnya kuping lamun jam salapan borang di masjid salamna teh lagabna kos kitu palurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh ibu-ibu keur ngejo oge belaan lumpat keluar. Bener. Nolol di lawang panto tata sanu modar tata cenah. Budak we leweh belaan ditincak beheugna gandeng teu kadenge ieu sanu paeh cenah. Mutuna mah jadi dua anu paeh nanti jeung anakna main tincak wae. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi raji'un. Ampun. Ngaudangkeun nu sarepak teh sarena modar marena. Jamaah teh kabeh dianggap sarare meureun. Nya. Can anggeus ngahormat ka jamaah teh. Kumaha? Nembe dugi ka palurah. Nya. Soibul Hajat. Soibul Hajat. Pangersa Bapak Haji Sukari. Sareng Ibu Haja Rasmi. Hatur nuhun parantos dina siang ieu dina wengi ieu meureunnan cek paripaosna nya kitu kata kumaha lamun kitu tah. Jadi urang teh nya teh hilap kanggo ka Pak RT. Aya. Aduh alah Bu RT na aya. Aya. Ai Pak RW. Bu RW na aya. Ibu RW sareng Ibu RT oge Ibu Lurah kudu bangga urang disebut Ibu RT. Mohon. Sabab ari istri makan kumaha carogena. Ya. Mun salakina lurah otomatis pamajikan ge jadi Bu Lurah. Ya lamun istri suami na RT otomatis ibu ge jadi Bu RT. Cepiah cenah da salaki urang mah tukang urut berarti Bu Urut. Bu tong disakaligus kan atuh. Bu urut jadi burut. Teu hayang boga pamajikan burut. Urang doakeun Ya. ieu palurah nu dipayun. Mudah-mudahan palurah sing dipaparin kasehatan. Amin. Sehat jasmani rohanina. Amin. Oge sehat sakulawargina. Amin. Dipasihan keberkahan. Amin. Berkah rumah tanggi. Berkah ngurus desana, ngurus masyarakatna. Amin. Palurah sing panjang yuswa. Amin. Keun masyarakat parae kabeh oge. Palurah teh sorangan anu di desa rek naon. Pokona sing Jadi panjang. tinggal lurah sorangan. Hooh karunya. Ai masyarakatna. Terus areueuh kabeh parae. Gitu. Kita pas palurah nu maot sorangan bingung mandi sorangan, bungkus sorangan. Pas kalbah makam acelok-acelokan sorangan. Nepi ka makam teh cek masyarakat, "Ce, palurah kadak datang ka mana waya?" Nya, oge mudah-mudahan palurah sing tiasa diangkat ka tanah suci. Amin. Cenah tanah suci mah jauh cepi atuh ka tanah Abang nu deket. Bisa balkan isuk balik sore. Ya. Nya pokona mah sing berkah barokah rahayu kanggo palurah. Tah gitu. Kuat bebeakan doa. Ya. Kamari ngadoakeun palurah basa di Karawang teh gini. Tah kuat. Pas didoakeun can ge anggeus ngadoa. Ya. Palurahna kahareup mere 200. Oh nya anu basa di Cikampek ka Kulon teh. Heeh, Karawang. Da lurahna ge hadir panghareup pan harita teh. Panghareup na harita. Pakai jas, ya, pakai sarung. Oh, alhamdulillah. 200 nya. Kahareup can ge beres doa teh datang kahareup mere 200. Subhanallah. Nya di Karawang gitu. Ya. Nya piraku we lurah teu mawa duitnya. Oh piraku gitu da meureunnan. Aya meureun palurah 200 mah.
Jadi calamitan kieu ieu mah nya binatang tamu teh. Teu tinggal geus ngodok balurang ngodok tinggal. Ya kuraraosan mah teh nyandak ceu urang kudu ngamaklum. Nya Jadi lamun lurah teh nyandak ke wayana kudu unjam injem heula. Injem ka sawe atuh secara harga diri piraku. era Nyao atuh dipanggil ku cepi atuh aya meureun 200 mah. manis satalebug doanya ceu nya. Tapi insya Allah nu atos-atos mah Nya palurah tambak dahan mah bager luar biasa. alhamdulillah. Tara sok langsung apan alim katingali gitu. Nya adi mah can percaya bahwa palurah tambak dahan teh bager. Can percayana Can lamun geus karep tah mere tah kakarak percaya bener palurah tambak dahan teh bager. Nya palurah ya meureun. ya asa kumaksanya. Ya Tah tinggal di palurah geus kuda kodok tadi. Teu ngodok duit teu gagaro. salajengna ece Kalajengna meureunnan panganten baru khususna khususna panganten baru tut. ya buga-buga dina ngarambah sagala rumah tanggana Nya sing sakinah sakinah. amin Amin. ece apal sakinah Apal naon saren jeung aki-aki oge ngeunah. astagfirullahaladzim ya Allah Gusti Kumaha sih? cik bayangkeun cek ece sakinah teh sare jeung aki-aki ngeunah yeuh ngeunah palebah manana cik nu aya ge melehoy deuleu Paingan kamari tatangga naon ngambek ke tas sinina. nya Sugu meni gede cenah suguhan teh cenah ge ngagedean. Sing horeng nilap 2 cenah. naonna Etana nilap cenah 2. Pas isukna teh sorena. tuurna Heeh, tuurna teh nilap 2. Pas isukna sorena teh balanja obat kuat. Si akina nginum enon teh meuli obat kuat, si nina teh meuli sari rapet. ya Ari pas ditinyu teh rek diinum poho deui. ya Kita sari rapet obat kuat teh nu mana? ya Aki-akina teh salah nginum. eta teh Malah nginum nu sari rapet ku aki-aki. Obat kuat teh ku nini-nini. eta teh turuy kejadianna Karunya eta aki-aki menang 2 poe teu bisa hitut rapet. Nepi ka teu bisa hitut teu bisa kiih. Nini-nini make obat kuat eta isukna ngakutan galon kuat eta. si nini teh subhanallah Ngan kadang-kadang sok hayang nanya, ieu jelema can teh lalaki lamun geus nginum obat kuat, lamun didagor huluna ku tabung gas 3 kilo kuat moal nya kira-kira. hanya ke rumah sakit atuh ceu Apaan geus nginum obat kuat? hanya lain kadinya jurusanna Oh. Suga deh pokokna mah doakeun sing sakinah sing sakinah. ari sakinah teh kieu ceu Kumaha tah? rumah tangga sakinah Neng Iin sareng Jang Egi Nya, rumah tangga sakinah jamaah anu hadir teh nya cirina rumah tanggana teh rukun, runtut raut sauyunan runtut raut sauyunan. ya. Oh, Ciri rumah tangga sakinah teh berarti runtut raut sauyunan. rupa-rupa ku kabagjaan Rupa-rupa ku bagjaan. ya. Rumah tangga sakinah teh berarti rumah tanggana Aman. akur Akur ongkoh. Da aman teu akur baripu atuh jadi rumah tangga guludug sok. Ngal isuk pas awet yang beledag di jero imah. Berarti kudu aman. Akur. Nya sakinah teh rumah tanggana akur. aman Aman ongkoh, da akur ongkoh. Ayeuna mun aman doang teu akur, pas wae sok. nya apa dia mah ciri sakinah teh rumah tanggana Aman. adem Adem da lamun ana panas mah ngariuhan ke oge. Nyaho sorangan da goblok rarasaan batur oge sarua. nya ieu mah keur ngabahas sakinah ece tong make ngambek kitu atuh Nya lain masalahna kan urang nyebut aman mena akur, nyebut akur mena adem. apa nih mah ngabejaan ai ciri sakinah teh rumah tanggana Adem. ayem Heuh lamun adem kudu jeung ayem. Eta teh baturna dulurna sakaka eta teh. nya Si adem aya deui deui. ciri sakinah teh rumah tanggana nya
nyandung nyaman nyaman nyaho kudu nyaman tuluy rumah tanggana teu tentram tenang nyaho penyago kudu bugaan atuh manya rumah tangga adug-adugan mah kudu tenang nah gitu urang teh kudu apal nyaho ai sakinah teh berarti rumah tangga Iin Egi rumah tanggana konflik kondusif kondusif jengkelnya kondusif ya teraniaya tertib kondusif tertib tarasok papaseaan sakinah oh iya aya ibu-ibu urang tabaknahan sok pasea jeung salaki yeuh kieu sing emut kapurwa dadi kapurwadaksi oh mending kapurwadadi ngapa lu korek jual domba purwadaksi mah eueuh dina mapna lamun neangan Google cek kapanggih purwadaksi purwadadi mah langsung kapanggih oh lembur purwadaksi teh eueuh eueuh teh kapanggih lamun purwadadi mah langsung aya aya sok Pak Ustad dek milih anu aya mapan apa eueuh sok tapi eta mah cek bahasa ulah poho kapurwadak si ai ece apal teu ece baheula ku Allah didamel tina naon abi tina tarigu tah ieu oh bener tah ieu teh kudu diluruskeun cek oh di Batak gitu mah diluruskeun teh apan ari jalma teh secara histori baheula ku Allah didamel teh tina taneuh ece tina taneuh tuluy urang ayeuna bakal balik ka taneuh ka imah balik mah ka imah ka ayo ece ayeuna rek balik ka taneuh Pak Ustad we lah duka taneuh malah urang mah rek ka imah we tah cirian tah Pak Ustad rek balik ka taneuh ayeuna rek balik ka taneuh embung rek balik ka imah pamajikan geus nungguan deuleu heeh mending ka taneuh we Pak Ustad mau gawe ieu tuh ampun dah mantak benang dicirikeun ece lamun ya. Ibu-ibu urang tambaknahan sok daek pasea jeung salaki polotot ka salaki sentak sengor ka salaki tutah titah ka salaki ngalawan ka salaki tah eta ciri buah-buah ibu-ibu urang dieu teh baheula ku Allah diciptakeun tina tanah sengketa waduh ngan lamun kumaha lamun diciptakeun tina tanah longsor tah eta mah sok nyieun riweuh oh sok COD-an wae nya oh sok pesen wae dina Shopee apan abdi palurah ustad-ustad nu aya di dieu coba teu kasebut punten nya ieu teh ciri diciptakeun tina tanah suci oh da soleh cenah holil ogo soleh